Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah dinandanget ieu urang sadaya tiasa patapang deui sareng Bapa diajar basa Sunda. Alhamdulillah dinandanget ieu Bapa bade mendarkeun ngeunaan kaparigelan ngabandingkeun kampung adat. Nu jejerna nyeta diajar ka kampung kuta. Mangga hidup sadaya ngregepkeun naon-naon anu bade dipedar ku Bapa ngeunaan kaparigelan diajar ka kampung kuta. Hidup sadaya tangtu minggu kamari hidup sadaya parantos terang ngeunaan deskripsi kampung Naga. Tah ayeuna hidup sadaya diajar ka kampung kuta. Hidup sadaya urang kudu diajar ka kampung kuta. Kampung adat nu pernahna di desa Karangpaningal, Kacamatan Tambak Sari, Kabupaten Ciamis. Disebut kampung kuta lantaran dilingkung ku pasir jeung gawir nang tawing. Lir anu di kuta. Kampung kuta nepi ka kiwari urang di dinya mah masih kene mageuhan adat istiadat jeung tatali paranti karuhunna. Imahna angger ti baheula oge. Taya anu di tembok komo di beton jeung di keramik mah. Kudu imah panggung anu sakabeh dangdanana tina kai jeung awi. Hateupna tina injuk atawa kirai. Teu meunang make kenteng. Ari sababna kenteng mah upama peupeus moal balik deui jadi taneuh. Akibatna bakal ngotoran lembur. Ari wangun imahna kudu imah panjang. Teu meunang imah wangun letter atawa L atawa letter U jeung teu meunang yang hareup kawetan deui. Aya benerna oge apan geus kabuktian imah panggung leuwih tahan diendageun ku lini tibatan imah tembok jeung leuwih sehat deui lantaran sirkulasi hawana leuwih lancar. Di sabundereun kampung kuta aya leuweung tutupan anu disebut leuweung gede. Eta leuweung dianggap keramat ku urang dinya mah. Anu matak upama rek asup ka eta leuweung loba panranganana. Di antara bae teu meunang make dadampal suku. Kudu nyeker, teu meunang heheotan atawa nyiduh. Teu meunang make baju dinas jeung teu meunang make baju hideung-hideung deui. Teu meunang ngomong sompral jeung ribut. Teu meunang kiih komo nepi ka bubuang di lempang di leuweung mah. Teu meunang ngaganggu sakur anu aya di leuweung. Tong browning nuar kai, nyokot regang, rangrang jeung rokrakna oge teu meunang. Komo mun nepi ka ngadurukan mah. Anda saat ini sedang mengikuti pembelajaran bahasa Sunda online di channel Aja Cenah sok aya Sumarja. matakna. Urang dinya mah kacida percayana. Hidup sadaya mun dipikiri dibulak-balik memang aya benerna. Lamun leuweung diruksak baris timbul rupa-rupa kasusah. Susah lantaran hese cai. Susah lantaran urug jeung sajabana. Mangkaning hirup urang salawasa gumantung kana cai. Geura cobaan wae. Sapoe teu manggih cai bakal karasa leuwih ripuh tibatan teu manggih dahareun. Atuh matak di sabundereun kampung kuta mah masih kene surcor cinyusu anu caina canembrang herang. Tara kabejakeun kakurangan cai sanajan halodo entek-entekan. Cenah ge lamun leuweung ruksak cai beak urang pasti balangsak. Hidup sadaya di jero kampung jeung sabundereunana teu meunang nyieun sumur deui. Kawas anu teu pira
tapi saanyana eta pantrangan teh kacida alusna. Di antarana sangkan urang ulah kaleulewihan ngunjal cai ti jero taneuh. Maksudna jelas, sangkan cadangan cai taneuh henteu beak. Leuwihna ti eta sangkan henteu jadi mata kana tanahna anu labil. Pantrangan sejena anu patali jeung kahirupan sapopoe, di antarana teu meunang make perhiasan mewah, teu meunang nembongkeun hal-hal anu aya patalina jeung kamewahan duniawi. Kaasup pangkat jeung jabatan, eta teh nitah urang sangkan hirup basajan. Di kampung kuta urang moal manggihan kuburan. Ari sababna aya pantrangan nguburkeun mayit di eta kampung jeung sabundereunana. Omongna teh kampung kuta mah keur jalma anu hirup, lain keur jalma anu geus paeh. Lamun dirempak baris nimbulkeun panyakit anu hese pi ubareunana. Hidup sadaya tah sakitu bae anu tiasa didugikeun ku Bapa ngeunaan materi kaparigelan ngabandingkeun kampung adat. Sakitu anu kapihatur kurang leuwihna nyuhun dihapunten. Kalawan di akhiran wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.